pernah terjadi anu sakarat awewe sakarat begitu sakarat keluar letah terus keluar kita panjang datang ke puja pernah lillahi ta'ala kula nyaksian mali bejak pernah datang sebulan kula tengah dahar bener Masya Allah ketua jeung dari hayam rada Datu sare kudu dibaturan bae sare. Teu bisa sorangan kadeulekeun bae. Masyaallah eta asal sare kadeulekeun asal sare tinggalikeun bae. Eta pernah terjadi letah datang ke puja. Tilik kukula ditilik awewe ieu ngalahirkeun tapi kok sulit ieu. Padahal sok ibadah. Orenganan salakina calo ieu mah terus terang bae duit masyarakat teh teu dibikeun dicokot kunyana meureun dibikeun ka pamajikanana di dahar meuli perhiasan jeung sajabana balukana aya sasakarat